Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepangdang deui sareng simkuring manganana dina pidangan dongeng Sunda. Anu parantos maneh nyanak jejer carios totopong demit bagian anu katilu dinten ayeuna teh baraya. Alhamdulillah mang tiasa keneh nyarangan ka Bara Sunda di mana wae ayana. Temangan hunkeun kun parantos subscribe, like, sareng komen. Oga anu masihan saran dina lebet kolom komentarna nya baraya nganuhunkeun ka sadayana anu pangrojongna kana channel mang ieu mudah-mudahan atuh channel dongeng Sunda teh tetep nanyeur nya baraya utamina channel dongeng anu mang ieu sing saterasna tiasa mangdongengkeun ka Bara Sunda di mana wae ayana. Ieu carios dongeng totopong demit masih karanganana keneh mang kugitu nanyungkeun ya punten bilih aya nu kasiniran lakoning pelampahan atana pinu kasebet nami kitu nya. Mun kitu dia nu kasebat tempat hapunten sateu acana. Margi mamungsa ukur kanggo hiburan hungkul baraya. Bara Sunda di mana wae ayana hancagarapan dongeng Sunda anu katunda dina waktos dinten kamari teh pamit telepat mah kabumina Ki Sarkowi aya jami opatannya anu nuju marapah kadinyakeun. Pamit telepat mah tos dogikeun kadinya. Sumangga baraya urang ngajengkeun deui hancagarapan teh kumang. Wilujeng ngadangukeun. Siga aya jalma anu berkadiakeun min sahanya tanya Ki Sarkowi ka bandegana. Bari nyidik-nyidik kituna teh ka jalma nu keur dalem pangamuru kadinyakeun. Ari katinggal mah siga Badinta juragan ti lemur Cioray. Ceuk si Samin bari mencrong manehna oge kana opatan. Nya kawas Badinta katanya nama. Rek aya perlu naon nya tara-tara Badinta datang ka dieu. Ceuk Ki Sarkowi. Duka tuh juragan. Teu lila nopatan geus saraya deui di buruan imahna Ki Sarkowi. Bari jeung malencrong ka Ki Sarkowi jeung si Samin. Pok kadenge surah Badinta anu nyarita ka Ki Sarkowi. Ampurasun Ki Sarkowi. Wah cagur. Ceuk Badinta nanya ka Ki Sarkowi anu keur diuk dina kursi. Rampes bah. Genian abah banyak kuring teh saha. Yap kadari atuh bah. Tembak Ki Sarkowi bari ngahiap ka Badinta. Jeung itah diuk kana opatan. Bus Badinta jeung anu tiluan asup ka teras imah nyampeurkeun kana kursi. Sanggeus araya di dinya. Kek nu opatan gukek dariuk dina kursi. Hari si Samin mah manehna ngaleos heula ka tukang. Rek ngadon nyadiakeun cai keur anu alanyar datang. Lila kadenge deui Ki Sarkowi anu nyarita ka Badinta. Kumaha cager bah? Asa geus seubel abah teh taraya ka dieu ka kuring. Dawur Ki Sarkowi. Ampun abi abah tara ka dieu teh sabab kuloba urusan di dituna. Tema Badinta. Nya ya pantasna abah mah matak loba riweuhna oge. Sabab kapanan urusanna oge lain hiji. Beda jeung kuring. Ari kituna aya naon pangna abah jeung anu sajeuna datang ka dari teh bah. Menyasa rareuwas ya keur kuring mah. Tanya Ki Sarkowi. Yo Ki Sarkowi, pauna abah datang ka dieu teh. Hijina mah hayang panggih we. Keur manggeus seubul kapanan teu panggih.
Atuh nu kaduana rek aya nu ditanyakeun ku Abah ka Ki Sarkowi teh. Teu mal Bah Dinta. Kitu nya Bah. Nah, naon kira-kira anu rek ditanyakeun ku Abah ka kuring teh? Tanya Ki Sarkowi. Kieu Ki Sarkowi. Abah teh ngadenge di anak Abah. Yen manehna teh kungsi hahadean cenah jeung budak Ki Sarkowi anu awewe. Malah bagus heuweuh hahadeanna teh. Tah tadina manehna tadi nyarita manehna teh ka Abah. Rehna budak Ki Sarkowi dikawinkeun cenah jeung budak batur nujarkeun teh. Nah bener eta teh Ki Sarkowi. Teu mah Bah Dinta bari malik nanya ka Ki Sarkowi. Nya Bah. Malah mah pituduh poyeunana deui ti ayeuna teh. Rek dikawinkeunana eta budak kuring teh. Ari kituna kumaha Bah? Ceuk Ki Sarkowi nanya deui. Nah bos dikawinkeun ka anak batur atuh Ki Sarkowi. Malah ka budak batur geuningan. Anu kitu mah Ki Sarkowi teh sarua jeung ngahina ka Abah anu jadi bapana. Teu mah Bah Dinta jo nyeuneuh we ngadenge beja ti Ki Sarkowi sarupa kitu teh. Ari keur kuring mah Bah, budak kuring rek kawin jeung saha-saha wae oge. Halanganana dari kuring mah salaku kolotna hungkul. An saukur bisa ngajajeuhkeun kapanan kanu jadi anak. Sabab nu rek rumah tanggana oge maranehna. Budak kuring lain kuring Bah. Teu mal Ki Sarkowi. Bari jeung bangun anu tenang we manehna mah. Teu lila Bah Dinta kadenge deui nyarita. Jadi kugituna mah Ki Sarkowi. Wah, naon anu jadi sababna pangna anak kuring teu ditarima ku hanyeun teh? Nya teu apal ari nu jadi sababna mah kuring ge Bah. Da eta mah urusanna barudak ngora. Kapanan maranehna nu ngajalanan hubunganana oge lain kuring. Atuh nu kaduana nya can jodona we meurnan Bah. Kuring mah sadihina yeuh lamun kieu carana ku hanyeun teh Sarkowi. Urang mana eta lalakina? Kira-kirana anu wani ngarebut papacangan anak dewek jeung naha anjeunna can apal ka kuring? Anu geus moyan yeuh di lembur Cioray mah Ki Sarkowi. Ceuk Bah Dinta. Bari jeung kasar deui hayeuna mah ngomongna teh. Ari panonna meuni caleer beureum. Ari lalakina mah urang geus cikancung. Jeung naha Bah make hamek sagala rupa ka kuring. Kapanan ceuk tadi oge, ari urusan masalah nu kieu mah lain urusan kolot. Tapi urusan budak jeung papada budakna. Atuh meureunan budak kuring oge moal milih kanu sejen lamun eueuh masalahna naon mah jeung anak abahna. Tah kitu Bah. Teu mal Ki Sarkowi. Pokona dewek teu tarima yeuh Sarkowi ku ayana kieu teh. Asa dihina yeuh. Ayo badak urang balik. Ceuk Bah Dinta bari jeung cengkat tina diukna. Malah mah teu amit-amit acan ka Ki Sarkowi. Dituturkeun ku anak buahna anu tiluan. Ari Ki Sarkowi anu keur diuk tina kursi bati kegodag we nya kalakuan Bah Dinta kitu teh. Bari mencrongkeun kan opatan nu keur laleumpang ninggalkeun imahna. Teu lila kurunyung kadinya aya nu datang. Nyatana si Samin anu nanggeui baki dieusi ku cai kopi 4 cangkir jeung ngalawuhna. Harka mana juragan? Geuningan teu area mah teh? Tanya si Samin bari nu nabaki dina luhureun meja. Nya bieu teh geus baralik deui Min. Teu lila didarieun oge. Kitu nya juragan? Ari ieu cai kopi kumaha nya juragan? Tanya si Samin siga nu bingung. Nya bikeun we ka barudak cai kopi mah Min.
anu keur ngarurus sapi di tukang, ceuk Ki Sarkowi. Mun atuh kan, teh mah si Samin bari nanggeuy deui bakina, tuluy ngaleos dibawa ka tukang, rek dibikeun kanu keur ngarurus sapi di dinya. Cag urang tuna heula baraya kayaan di imahna Ki Sarkowi. Ayeuna urang nyaritakeun deui Bah Dinta jeung pada baturna. Sanggeus kaluar ti imahna Ki Sarkowi, Bah Dinta jeung anu tiluan paralik deui ka lemurna rek tuluy mulu ka imahna Bah Dinta. Di jalana anu tiluan meninga karedig daleumpangna teh. Siga nu hayang buburuna repi deui ka imah. Salila laleumpang, anu ngaromong saurang oge. Maparetem we siga nu teu warau. Teu kacatur lilana di jalan. Harita kirawanci sareupna Bah Dinta jeung anu sejena geus aranyog deui ka buruan imah Bah Dinta. Didinya kasampak aya Martani anu keur diuk tina kursi di teras hareup imahna. Dibaturan ku para centengna anu sejen. Gek Bah Dinta jeung anu sejena dariuk tina kursi. Ituna teh bari jeung rada kucem paromana. Teu lila kadenge sora Martani anu nyarita ka Bah Dinta. Kumaha Bah? Nah pangi jeung Ki Sarkowi teh? Tanya Martani bae mancrong kana beungeut menjadi bapana. Pangi Martani. Tetela anak itu mah si Sarkowi deh. Geus ngahina ka abah ya. Teh mah Bah Dinta jeung rada camelud beungeutna. Ngahina kumaha Bah? Ceuk Martani nanya deui ka bapana. Oh, jadi anak si Sarkowi teh tetep berek dikawinkeun jeung batur. Wah jeung si laing Martani. Teh mah Bah Dinta. Amun geus kieu kudu kumaha tuh Bah? Nah urang teh caricing wae. Tanya Ki Martani. Urang warah we ayeuna mah si Sarkowi jeung calon minantuna teh ekor saun ku tulang buhungna maranehna. Sabab geus kumaha ningahina ka urang Martani. Nyari kuring mah kumaha Bah we? Andek di kumaha ngawarahna Bah? Kieu Martani, oge anu sejena. Lamun bisa mah calon panganten lalakina culik ku maneh. Sangkan eta budak lalaki teh terjadi kawin jeung anak si Sarkowi. Tah ku jalan kitu si Sarkowi bakal kawirangan pasina ge manehna. Sabab panganten lalakina datang. Kumaha ka artiku maraneh? Teh mah Bah Dinta mere parentah ka centeng-centengna. Anu lobana aya we 20 urang mah. Kade ulah nepikeun ka gagal jeung kanyahoanku si Sarkowi sia. Lamun bisa mah binasa we eta calon panganten lalakina teh. Meh teu jadi deui cucuk mungkin keur ka manehna Martani. Taina kieu. Maneh Jalil, Bopeng, Juro, Dohor, jeung maneh Kustam. Isuk arinit ka lembur Cikanjung euy. Teangan eta budak lalaki rek kawin jeung anakna si Sarkowi teh teh. Datang tuna oge moal hese neanganna. Pasti geus arap palun ka eta budak lalaki teh. Sabab tadi mah cek si Sarkowi budak lalakina teh urang Cikanjung cenah ngomongna. Taina tugas maraneh anu limaan. Culik eta budak lalaki sing tepikeun ka bawah. Geus ka bawah mah kumaha maraneh we eta mah. Kan kade sing rapi sia barang gawena. Lamun hasil diberi hadiah ku dewek. Lamun teu hasil wayahna sia jeung domba we hades teh montong dingon. Kumaha ka artiku maraneh? Ceuk Bah Dinta nanya deui ka nu limaan. Atuh ka hati cenah teh mal anu limaan teh. Kitu we. Isuk jaralankeun yeuh ieu pagawean teh. Ceuk Bah Dinta. Bari cangkat tina diukna tuluy ngaleos ka jero.
tayona wae rek ngadonder heula meurnan. Kaayaan harita di jero lembur wanci beuki dieu teh beuki maju wae ka peuting. Hawa geus mimiti karasa tiis. Angin peuting ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Dauna pating arulang jeung garupai. Sorana menising keresek silih gesek jeung pada baturna. Anggeus si lembur anu araya di lembur ciorai. Kawasna mah kabeh geus ngararing ka di imahna sewang-sewangan. Sabab dekat teh nya saurang oge anu ngulampreng di jero lembur. Di jalan padesahan isteuning tiisieun. Kadenge ngan saukur sora gaang jeung jangkrik anu ngeusian kana simpena peuting. Kocapkeun isukna baraya kira wanci haneut moyan anu limaan nyatana anak buahna Bahdinta. Atenyo ngusing lariung deui araya di buruan imahna Bahdinta. Keur taratan-tatan reka jugjug ka lembur Cikancung. Maksud jeung terujuan anu limaan mah eueuh deui. Lintang tirek ngiwat calon pisalakieunna Neng Sulastri. Nyatana budak Kisarkowi teh. Sanggeus anu limaan dikeupelan heula duit ku Bahdinta jang bekalna di jalan. Si Jalil jeung baturna anu sejen tuluy kalaluar ti buruan imahna Bahdinta. Rek ngajugjug ka lembur Cikancung. Lumayan rada jauh lamun teh lembur Ciorai mah. Lainna lampahan deukeut-deukeut. Dipiri ku hilirna angin leutik jeung recetna suara manuk anu aleuntreup dina dahan-dahan kai anu aya di sapaparatna ta jalan. Beuki lila, beuki jauh si Jalil jeung baturna lalempangna ninggalkeun lembur Ciorai teh. Ting geus sabaraha lembur anu kalewatan ku maranehna. Nya kira wanci pas sore anu limaan katanya korek anyog ka lembur Cikancung. Parengan harita di eta lembur teh aya warung anu muka keneh. Bus si Jalil jeung pada baturna rasup heula ka jero warung. Dek dariuk dina bangku awi panjang. Ituna teh bari jeung ngarelepan kesang dina beungeut jeung beuheungna. Teulilah nu boga warung katanya nyampeurkeun ka jalma nu anyar daratang. Bari pok kituna teh manehna nyarita. Bade taruang atanapi ngaleueut hungkul ieu teh Ujang? Tanya nu boga warung. Dahar bi, pangadukeun 5 piringeun mah nya. Teh mah si Jalil bari leungeunang ngarongkong kana teko anu aya di dinya. Tuluy manehna nyicikeun heula cai kana cangkir. Geus kitu leungou nginum. Diturutan ku nu sejena. Teulilah si bibi warung geus balik deui ka dinya. Bari mawa piring seng anu dieusi ku sangu. Song diasongkeun ka nu limaan. Geus kitu, song deungeunna oge diasongkeun. Bilih kirang mah sanguna. Kari nyarios we nya. Da seueur keneh ari sangu mah. Ceuk si bibi warung. Nya, nuhun bi. Teh mah si Jalil bari jeung nyelebak ngahuapkeun sangu kana bibirna. Mun kitu deui nu sejena oge sarua. Keur sajongjonan mah anu limaan eueuh nu ngaromong saurang oge. Tongoy we dalahar meuni cecelebekan bangun anu nikmat nakaranan. Maklum sabab geus lempang jauh. Malah manepi ka mentana ramah deui sanguna teh. Eta we dadeungeunna oge eueuh nu nyesa. Tempe, tahu, asin sepat, peuteuy. Geus puguh deui sambal mah meuni koredas. Sanggeus sadalila anu limaan dalaharna atenyo karek arangeus. Tuluy tareurab benising heuleuh. Cik pangienkeun kopi 5 mah nya bi. Ceuk si Jalil nyarita deui kana boga warung. Muhun. Mangga Ujang.
emah tukang warung sawatara lila ti harita tukang warung geus balik deui bari mawa cai kopi kana cangkir. Song da songkeun kanu limaan. Tos mulih ti marana tanapi bade arangkat ka marana ieu teh Ujang? Tukang warung nanya deui ka si Jalil. Kuring teh ti lemur sabelah bi, nu aya di wetan di lemur. Kamari aya jalma nu datang ka kuring, butuh limaan. Kita mang nanggungkeun cau cenah keur ka lemur Cimenyan. Menjarkeun teh rek ngawinkeun budakna. Ngan kuring teh can apal di mana imahna nu rek ngawinkeun budak lalaki teh bi. Nanya di dieu teh rek aya nu ngawinkeun budakna ka urang Cimenyan. Teh mah si Jalil. Bisa we ngaburana teh. Abong geus biasa kitu meureunan. Oh, si Ujang limaan teh bade mangananggungkeun cau pangintennya. Kanggo ka lemur Cimenyan. Nya kitu bi. Keur mah ugi cenah ka calon panganten awena meureunan. Ari imahna teh di belah mananya bi? Eta bumina mah di Palih Kaler. Anu mayun ka Balong. Datos caket pamit ti dieu mah. Sareng da moal sesah engke oge di dituna. Tos seueur jalma Ujang. Oh, kitu nya bi. Ari eta budak lalaki nu rek dikawinkeunana teh saha ngaranna bi? Ceuk si Jalil ngorek deui katerangan ti nu boga warung. Cep Gani namina teh Ujang. Nya di dieu mah kawilang putra jalmi gaduh we anjeunna mah. Sareng da saurna teh calon pi istrieunana oge di dituna. Putra jalmi gaduh deui saurna. Janten wajah sareng wajah we panginten ari kitu mah. Kitu nya bi. Nya alus atuh ari kitu mah. Sababad beneran. Teh mah si Jalil. Jadi Cep Gani ngaranna teh nya bi? Ceuk si Jalil nanya deui. Nuhun Cep Gani. Pami ramana mah jenenganna teh Pak Soma. Tah kitu Ujang. Nya nuhun atuh bi. Jadi kuring nyaho yeuh. Sabarahaeun kabehna teh? Tanya si Jalil. Sadayana mah janten 400 rupiaheun panginten. Tah ye bi. Nuhun nya. Kuring rek kaditula yeuh ayeuna. Bisi kaburu nuan. Ceuk si Jalil bari cereng mayar urut dalahar manehna. Geus kitu si Jalil jeung opatan kaluar ti jero warung. Tuluy lempang rungaler ngajugjug ka imahna Pak Soma. Teu kacatur lilana di jalan anu limaan geus mimiti deukeut ka imahna Bah Soma. Nu rek ngawinkeun budakna teh. Ti jauhna keneh kanu limaan geus katenyo yan di imahna Bah Soma teh. Memang geus loba jalma nu keur nyiap-nyiapkeun babawaan keur ka lemur Cimenyan. Reg anu limaan areureun bari mencong ka imahna Bah Soma. Teu lila kadenge suara si Jalil anu nyarita ka batur-baturna. Berak tanya we. Itu meureun imahna nu rek ngawinkeun anakna teh. Ceuk si Jalil. Lamun geus kieu rek kumaha Jalil? Tanya si Bopeng ka si Jalil. Ayeuna mah kieu euy. Kabeneran aya budak anu keur kadiekeun. Urang tanya eta budak teh. Sugan apaleun ka jalma nu ngaranna Cep Gani teh teh. Tangge lamun geus kanyawan jalmana. Karek urang eurad. Jadi meh teu nyalahan hari geus apalah jalmana mah. Ngan lamun bisa mah ulah wayah kieu euy ngeurad teh. Sabab urang keneh yeuh. Kewe dagoan lamun geus rada peuting. Ceuk si Jalil. Teu lila kurunyung kadinya aya budak lalaki anu ngaliwat. Jang, ka dieu kitu Jang. Ceuk si Jalil bari ngagupai ka eta budak.
Naon Kang? Teu mal eta budak bari nyampurkeun kanu limaan. Lain Jang, akang teh rek nanya yeuh. Ari Ujang apa teu nu rek dikawinkeun poe pageto teh anu mana jamana? Tanya si Jalil bari mencrong ka eta budak. Tuh nu itu Kang, nu rek kawin mah keur diuk dina kursi anu aya dina sisieun panto. Teh mal eta budak. Oh nu tanya Jang, nu jangkung leutik lain. Nya Kang. Nu tuh. Geus kitu. Budak tuluy ngaleos deui ninggalkeun anu limaan. Tah ayeuna mah urang ini teh loe euy ti dieu. Me batur teu carurigaeun yeuh ka urang. Ceuk si Jalil bari kituna teh sing ngaleos ti dinya ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan harita di lembur Cikancung, wanci geus maju ka sore. Caya layung mimiti sumira ti tebeh kulon. Nyangan ka sakabeh lemur-lemur anu area di dinya. Manuk leutik sing keleber katenya rek arasup deui kana sayangna. Sabab wanci teh geus rek asup ka burit. Teu lila reup we. Kaayaan mimiti poek. Tayohna wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Kocapkeun deui ayeuna si Jalil baraya jeung pada baturna. Anu harita keur araya di hiji tempat nu teu pati jauh ti imahna Bah Soma. Sanggeus wanci asup ka peuting, si Jalil jeung pada baladna mimiti ngadareugeutan ka imahna Abah Soma. Sing kulewed ka satukangan imahna. Reg anu limaan katenyo ngaranna geula. Bari tuluy ngarawaskeun ka imahna Bah Soma. Dak, ayeuna urang intip ka jero euy. Kira-kirana naha keur naraon anu di jero teh. Jeung di mana cicingna eta budak lalaki teh. Ceuk si Jalil mere parentah ka baturna. Geus kitu anu limaan sing katayep deui kana bilik imah tuluy noong ka jero. Breh di jero katenyo ku maranehna. Bah Soma nuju calik dina amparan samak. Keur ngawarangkong jeung anu sejena. Malah cep gani oge aya di dinya. Teu lila kadenge suara Bah Soma anu nyarita ti jero karo jadi anakna. Ya lu, bapak mah di HP we kahidup. Ade sing bisa mawa diri. Lamun geus ngahiji jeung Neng Sulasri teh. Ulah rek nepi kangerakeun abah. Sing bisa ngajaga kana kahormatan abah jeung ambu nah di dieu. Lamun ayeuna naon jeung nu jadi pamajikan. Oh mah ulah sok ketas harupateun. Damikeun heula nu bener. Kudu leuleus jujur liat tahali. Kudu dibeuweung diutahkeun. Ulah dibarengan ku hawa nafsu. Lamun mutuskeun naon teh. Kudu kacai jadi saleuwi. Kadarat jadi saloga kari kangarnan jeung pamajikan mah. Ulah rek pagiri-giri cai. Pagirang-girang tampian. Salawasna kudu sareuneut saigel. Sababot sapihanean. Komo deui kisar kowi mah kapanan. Ti lemburna teh. Anjeunna jalma anu kapandang ku batur. Anu geus pada apal ka anjeunna mah batur oge. Jalmana hade basa jeung sasama. Sok daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Cohagna sok daek tutulung ka batur. Tah kituna. Kade urang kudu sing bisa ngajaga kana kahormatan kulawarga anjeunna. Teu bina we jeung Ujang anu ayeuna ngajaga kana kahormatan abah jeung ambuna di dieu. Tah kitu jalu. Saur Bah Soma. Mohon Mang Abah. Insyaallah naon rupi piwuruk ti abah. Ku abdi jadi estokeun pisan.
Oh, halus kujang. Emang kudu gitu. Taisuk mah urang mimiti we ari ni teh dieu. Oke lamun geus aya di lemur Cimenyan mah. Urang milu caricing we heula di imahna bibi hideuk. Jadi lamun geus deukeut mah kabumina kisar kowi teh kapanan geunah. Saur Bah Soma. Muhun Mang Abah. Kumaha saena wae. Abdi mangiringan deh Bah. Temal Gani. Tah ayeuna mah geus we urang rareureum heula. Meh isuk teu leuleus teuing di jalana. Saur Bah Soma bari tuluy cengkat tina diukna. Dituturkeun ku nu janten garwana. Arasup kangon. Mun kitu deui nu sejenna oge. Singga loler den amparan samak. Kocapkeun ayeuna Gani baraya. Harita manehna cengkat tina diukna. Lempang muru ka pawon. Nu berasna bisa tuluy kaluar nyatana kacai. Tayeuhna wae hayang kacai heula meureunan manehna teh. Sanggeus mukakeun panto pawon. Gani lempang muru kacai. Karek tilu lengkah. Tao tina beuheungna aya pedog anu antal kana tikoro manehna. Cicing sia tong geruh. Lamun geruh dipodaran di dieu keneh. Ayo lempang. Ceuk eta sora. Sing horeng eta jama teh si Jalil baraya. Anu geus ngintip ti tatadina keneh. Gani anu beuheungna ditodong ku bedog teu bisa manjar kumaha. Manehna tuluy lempang ka lebak. Anu berasna bisa ka jero leuweung. Si Jalil jeung pada baturna tuluy mawa Gani asup ka jero leuweung. Bari jeung kadua panonna ditutupan ku lamak hideung. Beuki lila si Jalil jeung nu sejenna. Beuki jauh we ti lemur Cikancung. Sanggeus jauh ninggalkeun lemur Cikancung. Reg anu limaan areureun heula. Teu lila kadenge sora si Bopeng anu nyarita ka si Jalil. Jalil, rek dikumahakeun ieu jalma teh lamun geus yeuh? Tanya si Bopeng. Urang podaran euy. Ngan ulah di dieu sabab di dieu mah masih keneh deukeut ka lemurna. Jeung sikana masih keneh sok katincak ku jama di dieu mah. Kewe di tempat anu jauh. Jeung anu tara kasabaku jama euy. Ayeuna mah talian heula we tah leungeunna Bopeng. Ceuk si Jalil. Si Bopeng tuluy nalian heula kadua leungeunna si Gani. Ditalikungkeun ka tukang. Sanggeus meunang nalian si Jalil jeung pada baturna lempang deui. Mipir-mipir pasir nulung kawing. Pae-mapae jungkrang nulung kewang. Bari jeung dina kaayaan poek. Sanggeus manggih tempat anu jauh jeung dirasa aman. Si Jalil jeung baturna areureun deui. Dak. Di dieu we euy. Aman sih namanya di dieu mah. Ceuk si Jalil. Ngan rek dikumahakeun teh Jalil. Harek dipencit atawa kumaha euy? Tanya si Bopeng. Montong dipencit atuh kaciri teuing dibinasana lamun dipencit mah Bopeng. Urang alungkeun we euy ka jungkrang. Naon hesena atuh? Tembal si Jalil. Itunya Jalil. Ngan buka heula tah lamak anu nutupan kana panonna euy. Jadi meh teu dicudik ku batur lamun aya nu manggihan teh mah bangkena. Geus kitu. Si Bopeng muka heula lamak anu nutupan kana kadua panonna Gani. Ayo, lombang sia ka hareup. Ceuk si Jalil bari jeung nodongkeun cong bedog kana tongong Gani. Atuh Gani daek teu daek manehna lempang mulu ka sisi gawir anu aya di hareupeun manehna. Sanggeus aya di sisi gawir. Tongong Gani ku si Jalil ditajong satakerna. Atuh kalayang. Awak Gani meninggal layang ti luhur. Asup ka ceurungkun anu aya di hanapeun gawir. Teu lila
Gorobas. Kadenge suara anu ngagorobas di sanapeun gawir. Tah ayeuna mah tugas urang geus beres euy. Ayo urang balik kana mah. Urang laporan ka Badinta. Yen tugas urang teh geus rengsek itu. Ceuk si Jalil. Ayo tuh Jalil. Kari menta buruhna we ayeuna mah ka Badinta euy. Teh mah si Bopeng geus kitu anu limaan naringgalkeun eta patempatan rek ngajujuk deui ka Lemur Cimenyan rek laporan ka Badinta anu jadi dunungan maranehna. Barea Sunda mung sakiheula hancagarapan dongeng dina dinten ayeuna ti Mang. Mudah-mudahan atuh sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana Barea Sunda di mana wae ayana. Insyaallah dina dinten anu salajengna ku Mang pidangan dongeng Sunda dina jajare carios tatopong demit bagian anu kaopatna Mang sejadi lajengkeun deui. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang pamit kasadayana. Lujeng gantun permios.